Sunda gogonjakan jeung babaturan, ulah sedih ulah cerik ulah galau, mending oge lalajo ieu talk show. Hadirin pemirsa, kita tampilkan host fenomenal kita, Mang Ube di acara ieu talk show. Assalamualaikum. Mang Ube ya. Wilujeng sumping sadayana. Abdi nya sareng Mang Ube. Nah, di acara naon sih? Di acara ieu talk show. Dinten ieu nah, urang bade mengupas tuntas tentang masalah update. Masalah update, nah naonnya kira-kira kewe pada mah dibahas secara kupas tuntas. Tapi BTW Pak Munafsing kuring teh ka mana ya teh nya? Padahal seurang ieu teh. Aduh, alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamana ya? Itu putar sadayana pemirsa, ieu teh mulai ieu milarian ieu aku kurilingan hese. Aduh, naon atuh teh milarian? Ini dia stabilizer. Mana lain stabilizer eta? Mana atuh ari sanitizer. Oh, tak eta maksudnya. Cik ulangi lagi dong. Sanitizer. Ya, stabilizer ini ya. Mangkelah ulang mah antiseptik. Ya, antiseptik tak. Ini kan nanti itu virus. Wah, sama di virus. Virus dong. Virus suhun. Virus Karena apa? memang kita Gara-gara naon? terus lama libur Pak. Aduh bener. Kemarin kan mau libur 2 minggu. Bingungnya. Aduh kumaha tuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kita tadi kurang Sukabumi, mana Sukabumi? Oh, Sumedang. Oh, Jatinangor. Wilayah nu cakepna Batu Nunggal. Waduh, ada pertama jauh mah. Cedok City. Cedok. Saya lama. Assalamualaikum. Kepada Sebabnya masuk TV ya pemirsa nu aya di studio sareng anu aya di bumi. Oh nya, laras pisan kudu Nah, ayeuna teh urang ngabahas naon? Ieu mang kan ayeuna teh bade ngabahas Oh, eta pas tuntas acara di talk show teh. Ieu talk show teh ngupas acara tuntas. nanti Naon tah? acara di talk show anu mengupas tuntas masalah Allahu Akbar. Oh, caranya anu terupdate nyata virus corona. Astagfirullahaladzim, eta virus naon deui karek dangu. Pokoknya mah virus anu terupdate. Anu ayeuna kan kepungkur mah virus flu burung, flu babi, Kawasaki, Ebola, Tiga merek naon? pokoknya virus macam-macam virus. Itu juga kita di demo virus suhu. Oh, eta mah Enggak itu, mamang teh macet. eta mah virus anu dohir mah. Anu katingali, cuman teu katingali kan. Kumaha ieu teh air asal muasalna gimana ieu teh virus teh? Asal muasalna. Ya cik abi yang apa? Iya, mah Bisa dia asal apa? muasalna ya barudak sarena wargi-wargi sarena virus corona teh berdasarkan Abah Google. Oh cik, kumaha asal Orang orang bilang teh? teh Abah Google. Teh lah buka HP-na kumaha teh. Oh, kayak nama canggihnya. Sekarang Canggih, nama ya. HP HP atuh. Bare pembuka mana udah cuma Nih, perpustakaan. urang pilari Wah, ya. Asal muasalna mana? virus teh kata Virus teh. Kawasaki. Ya, corona tuh. Oh iya, betul mang. Lah, Virus corona. virus corona. Oke mang, gimana kurang bahasa lah ya? Enggak sih. Cek emang Google lah Google itu ya. EA. Yang Google ya asal muasal penyebaran virus corona teh mah itu di negeri anu paling tebih. Aduh, kuningan Pisan tapi tadinya nu bakal naon kan? jika nama make sinyal. Mau kamu Grab itu? Oh, tuh kan Gojek ya nama kan? tuh merah itu
Menteri Pendidikan. Dan ya pokoknya mah iya teh cenah virus teh berasal dari Wuhan. Aduh, eta Wuhan teh kawa Wuhan saha? Kauman urang sadayana anu aya di negeri eta we lah pokona mah Asa di Sumedang Wuhan teh lain. sanes Di mah mana? kalau dieu cero. Oh, Cero. Booking aja booking aja tuh. Aduh punten sadayana. Aja. Tapi Mun anu asalna di Wuhan tapi ngarambet ka sadayana. ngaramet mah teh mah balong. Sawah. Jadi naon tuh? Ngarembet. Ngaremet. Ngarembet. Nah, Rem tak rem rem cakra. aduh ngacok ieu mah. Terus. Perintah semua Teraskeun. teraskeun. Urang teh jadi pinter, pengetahuan luas, wawasan cerdas kayak gitu teh. Kitu sok teraskeun. Tadi kan urang teh lamun tos eta diteraskeun apa jadi? Oh, mun Mana ilmu time teh. Nah, terus kemang Ini anu update anu Update. sok kan. oh bener tuh mana tuh jempe heula urang teraskeun Ya, heula. saya nama Ya, mangga. mun Mangga. kieu nya cenah cek aya juga yen virus corona teh tos jadi topik anu kan mungkin heula ieu sadaya mah geus ngomongkeun aing mah masuk tos terhot Terus hot, terhangat terhot. berita terhangat Jika namanya kan terakhir jika tuangeun hot ya foto gitunya. tapi yang tadi mah eta mah Aduh, bahaya pisan ya. iya teh tos kekiniannya virus eta teh emang mendadak jadi teror mengirikan bagi masyarakat. Mengirikan mah tuh anak goblok mengirikan. Iya, emang iya mah mengerikan bukan mah Wow, sieun gitu. Wow. serius berarti serius. Bisa Ini serius ya. Nah, Ya tuh saya serius itu nama Serius? Oh, iya. serius lah. Uki itu nah cenah cek yang bilang teh. Iya teh terus merenggut nyawa ratusan orang. Dengan eta kitu, Laras mah aya nu pupus sagalanya. nya gara-gara eta mah, gara-gara virus eta. Masya Ieu teh Allah. kumaha asalna teh tinu naon ieu teh? Tuangeun, opieun, atawa susubuheun saroa nya. Atuh tinu naon ieu teh? Sanes man ieu teh virus teh semacam penyakit teri. Oh, cuman tapi cenah hawa-hawa mah eta teh gara-gara tuangeun. Oh, Ya pokoknya mah tuangeun anu makhluk hidup gitu lah. tuangeun anu makhluk hidup. Kela tuangeun anu makhluk hidup. Ya ada kumaha mah kieu mah. Cek yang juga cenah tuangeun teh tinu hewan, hayawan. Hewan. Tapi di emamna teh nu mentah-mentah. Oh, atuh ngomong Itu atuh. man. Jika hewan hirup gitu langsung sampai dituang blem. teh. Leg-leg we gitu. Oh, pantesan tuh. Yang penyakit atuh pan eta teh bisi teh ayam misalkan pilek dahar dan penyakit teh jelemaannya Itu burung ya. jadi buru-buru. Tapi mah beda. Kamu belum jadi nantinya Jadi aya we virus ieu mah. Jadi urang teh ulah dahar sesatuan nu hirup. Ya udah. Nya kan cek agama ge kudu beresnya teh dipecipta dengan mengucap nama Bismillahirrahmanirrahim. Nya laras bisanya urang teh terus diajarkeun Ajaran urang sadayana. Oh, ngomong atuh ajaran Islam. Masya Allah. Ya, serahkeun. Woi, ulangnya terus. Sawarna, oh iya teh virus cenah menyerang sistem pernapasan. Aduh, eta virus teh juga tantara bisa nyerang gitu. Bisa mah Atau striker nembal juga Persib. beda deui mah. Beda deui. Ngan sanes hiji dua. Karena Kan sistem sebelah tadi itu mah. pertahanan tubuh. Nya, Oh, jadi tubuh siapa itu? Pertanyaannya. pertahanan tubuh kanggo saha wae. Oh, Teu nidik saha wae pokona mah rek kolot. Rek pejabat, Wah, kolot sakoke pejabat, pejabat, penjahat, penjahat, lalu penjahit. aja badan darat. Pokoknya memang gitu ya, aduh virus ini mah terus memangsa mah. Memangsa, aduh juga singapnya memangsa gitu ya. Oh, atuh, ayo singa mah tinggal lima. Ini virus itu sampai sekarang trio macan dan memangsa. Bisa diatur. Wow banget tadi. Ingat
nya kurang tinggali deui berita terupdate cenah. Ieu teh cenah mah gitu. corona teh jenis baru. Baru. Yang bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Oh, eta mah tuh kabita. Dah cep. Terang teman virus corona gejala-gejalana anu kasaranteun naon? Nah, abi ngadangu kamari dina TV, abi nonton radio yang ngadangu TV. Kumaha nya? Oke, ngadangu TV, nonton radio. Maca radio, nonton koran. Kan itu kumaha? Kumaha mah. Itulah aya informasi cenah mah. Pertanyaan teh. Gejala anu kena stroke. Corona gejala nanti jika batukan batu, jika batu film salesma itu salesme nah eta film ya salesme juga tukang obat ya obat gitu tapi gaul ya ganteng emang sarase sebab siapa kemarin punya nah eta teh jika gejala batuk demam kitu heula pertama satu hari sampai 3 hari teh. Nah, kadituna sakit kepala. Nah, terparah nama terus 2 minggu lamun henteu wae sembuh. Waduh, bahaya tuh. Nah, itu pemirsa, yang virus corona teh bisa menyebabkan tapi sauna anu itu nanti anu kakengan kena virus eta gratis di pemerintah teh. Ya, gratis kenapa? Gratis ieu. Gara-gara Indonesia mewah. Masya Allah. Pokoknya anu serang corona obatanna gratis. Alhamdulillah. Jadi ulah sieun. Aku mau ulang sieun ku corona, ujung kedua sieun kudu sieun mayar deui. Kita lebih sieun namanya. Ruangan apa yang ada di rumah sakit yang paling menakutkan? Ruangan mayat. Salah. Naon? Ruangan administrasi atuh. Nah, Kan kudu mayar duit itu boga duit tuh boga itu tuh gitu wah bener. Jangan tebak-tebak. aduh mun kurang duit kan kudu nganyut. Oh, benar. Nganyut teh bisa kalau sakit mah dari Kan eta kartu. BPJS. Anu teh gaduhkeun karunya. Ya, jadi pemerintah teh memfasilitasi segala macam aspek anu aya di warga urang. Itu salah selama tinggal orang memanfaatkan apa yang ada. Bisa aja ngomongnya, wah mantap, Tino ya tuh. Terus kena, ayo naon acara masalah virus atau dibahasnya acara selanjutnya kan virus. Ya acara selanjutnya, eta kan virus. Virus nah, aja biar bisa. Selanjutnya tuh ngebahas di ieu we. Ngebahas di lawanya. Di lawanya. Ada virus. Nah, ya. Ayo nama kumaha sih? Cara mencegah Tips wah ayeuna tong ge TTS ulah jeung TTS naon cik TTS teh teka teki sila ieu tuh di ieu talk show beda TTS na sanes naon atuh mah tips dan saran waktosna TTS tips jeung saran. Mantap, tips dan saran. Jadi pemirsa yang ada di studio dan yang ada di lembur sana, ya dunia gaib jangan khawatir. Dunia nyata. Dunia gaib dan dunia nyata dan dunia maya dan dunia Ahmad Dhani. Semuanya jangan khawatir. Yang pertama jangan panik. Ya harus. Yang kedua jangan piknik. Nah, apanan kan enak teh kerawan-rawanan ulah piknik sabab teu boga duit. Ulah mana mah di karantina cenah di karantina. Di karantina. Karantina. Nah, Cicing di rumah penjara kieu. Hiji tadi naon ulah panik, kedua ulah piknik. Karena teu boga duit. Gitu. Terus anu katilu kan urang mah diajarkeun wudu, tak kudu wudu tapi pakai sabun. Sabun heula wudu meh urang teh bersih sehat. Laras. Buka opat mani 12 kali.
Sambil setahun. 12 mandi. Sambil setahun. Sebulan sekali. Aduh. Itulah itu nama. Oke, tadi Pasrah kalau apa itu nama. Oh nyanyi pada mah Gusti Allah tak saraya ge ciptaan Allah. Virus ge termasuk memang Masuk pokoknya mah minta tulungan ka Allah we. Sudah virus teh kungan doa mah janten pejabat menurut virus nanya. Kenapa jadi pejabat presiden? Jadi janten aya nya pokona masyarakat anu kakengan virus disehatkeun. Amin 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 jangan Anu teu kakengan dikengkeun. Ulah Oke, kan terbiasa ieu ya tuh. Ya. Pokoknya nama ieu talk show menghimbau kepada warga masyarakat yang ada di dunia ini untuk mandi. Tong hilang. Sehat. Mandi apa? Ye, ulah piknik. Karena Bukan pinter euy. pinter MU. Mampu ge. Oh, sudah teh. Naon gitu. Oke, Mang, tadi teh uhean gara-gara Mang. Kasiangan keberangan teh. Sanitizer mana nya tempat sanitizer teh tayun. Sanitizer kudu urang teh Sanitizer sanitizer ieu. Oh. Bisa digula mahal ieu teh aya mah. Ieu nya tah ieu namanya ieu teh di naon teh namana teh. Loba di kareueum foto teh di timun. kamar yo ya ge. Hese nilaian Ieu mahal da ieu hargana sabaraha? Moal kabeuli ku di dinya mah. Bisa aya unggul kabeulina. Lah moal kabeuli mah. Ieu mah. Pantesan. Modal itu biasa, modal nyokel. Belum Ulah, Mang, masih kamari. dosa. Tete, tahu teh dorakanya, Doraka. si Dora sih naraka. Vitamin emang Vitamin, coba olahraga. kan sanitizer. Iya. Berarti lamun tos ngangge ieu. Nah, Salamna kumaha? salah lagi ieu nama anyar. Oh, salah teh. Cieut. Lea. Tah, kita. Nah gitu sama gitu. itu. Jadi aya laguan. Kumaha? Selamat hari lebaran. Kang Mamat eta di jalan. Gitu. Oh, itu mah. Masya Allah. Jadi selamat teh Selamat teh jadi itu sopan lah di zaman itu. Selamat teh. Gara-gara eta virus corona nu menyerang urang sadayana. Terus. Nah. Terus gimana? Tos Masalah virus mah terus kabahas tuntas. bisa Esna atos. Penjelasanna atos tuh. Naon dia tuh? Ayeuna mah urang lanjut karena acara salahnya mah. wis Berdasarkan kamus ieu tasawuf. iya Itu kamus Bang. kamu Berdasarkan cerita kamu ke presdir. oh Bang Ocen Bahaya lamun geus Bang Ocen enak kemana di kerajaan itu nya meureunna nu kahartina sabari lalaju. saya mau Bang Ocen Puntennya Bang kapayunan ieu. semoga Bang Ocen sehat di sana ya Amin ya Allah. Sadaya sih. senang kemari didinya tadi tuh ulin Ini keluar keluar nunggu. keluar nagreknya Ngomong keluar lalu disemprot keluar ada can aya di nagrek Bang. Ye, ieu teh cenah Mang urang lajengkeun wae kana permasalahan antar Bang. naon tah Pemirsa teratur. naon tah Warta waktu siapa maksud aya mah. Ieu. Anu salajengna nyaeta waktunya saguling. Saguling teh sambung lagu nguring. Waktosna saguling. Sambung lagu nguriling. Tulungan, siap. bisa heula sweet heula atuh Sweet. Ewe Abi, berarti Abi. dirinya heula bebas heula Oke. Saguling. lalu Acan. acan Nyanyi naon ieu teh? bebas Sambung lagu nguriling. Oh. Oke. Jadi kumaha aturanna ieu teh Apa? aturanna kumaha Aturanna kieu, Mang.
Abi kan nyanyi. Oh, nyanyi. Nyanyi misalkan balon ku ada 5. Pas begitu Abi jempet dina kata 5. Mamang mak. Oh, dina mak. Maknya dina mak kata huruf MA lah. Mak. Oh, Udah mak. lajeng ke Ja. karena lagu salajengna bebas we eta mah Siap. lagu naon we. Oke. Berarti satu-satu aku sayang ibu. Bu. Bulan bu, ambilkan bulan Mantap. bu. Un. Ya, un. Aduh. Oke. Ele. Di waktu teh Oh, sok we. Nggak wakat, Sakalukna. lah setaluna nya Un. un. Ayo. Un. Ulang. Nggak tahu tahu hiji kosong. Hiji kosong ganti, berarti diambil. Yes. Ya. Tang kolentang sikat sampai nun. Nun. Ayo, nun. Nun di sana. Teman-teman ayo mengarang ini Miss Gua kosong. Enak sok gua kosong. Bukan dari jauh. Tapi Oh, gampang we. gampang. Hari Kompetisi. Kira mang mikir. Ele, lagi belum ele. Mikir lagi. Aduh. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Lanjut. Ya, Ya. ya, Ya. ya, Ya. ya, ya, Mun leres ya. leres mang noy leres. Ya. Nya. Sok nanya. Nya. Taluk lah. Hiji, Pokoknya mah teh wiji. 2 hiji menurut. Oh, 2 hiji. Baru lah. Dia apa lah? Oh, Cincang kuling manuk cingkleng cindeten. ten Ten eta tah. tentara. Oh, tentara. Mempunyai pedang panjang. Malah gue Bukan gitu. lain eta mah lagu. Naonnya pokoknya mah eta. Bener saya lagu. Sama lah baik lah. Bina. Sudah bisa lah berarti. Tidak ada lah. Oh, dua samanya dia nya. Dua sama. Oke. Bina. Kita lebih baik. Eta we. Tidak lah. Sulit. Oh, Ini kenal lah. benar. Aduh, benar kali. Mau euy. Lagu Ayeuna. Nah, tuh. Nanti lagu Ayeuna teh. Terimalah lagu In. Indonesia tanah airku tanah tumpah Darahku. dan kaki Kan nyambung. Oh. Pak menang Abi Ele. Abi mana mah Ganti. Abi jadi ilu tua Selamat tuh. Ulah selamat sih. Oke. Ada saling lah. Ya. ayeuna mah kan atos rengsenya Sambudi karena ini kan sambung lagu Murili nya Abi kayaknya mah aduh karunya mah Ya, teu apa deui pokona mah urang apa deui Gara-gara stabilizer lah. Pijeun kan pijeunna ganti sanitizer Oh, saya tahu. ayeuna mah salam mah Salam. urang bacakeun salam we Salam teh judulna teh. salam teh judulna teh ieu tah
tilam sare. oh naon tilam sare teh Tilam sare teh titip salam ka sararea. Waktosna tilam sare. Titip salam ka sararea. titip salam kasar ya oh Itu mah atuh ada ieu talk show-nya ternyata kreatif bisa salatif kan sholat. Beda mang atuh sholatif sama kreatif mah beda. oh Tapi sama-sama tip. Jika tadi ketemukan tip mah. Oke, pasti. Presdir Bang Ocen dulu wah Bang Ocen juga kan kasih punya ini Masya Allah, pokoknya mah ya Allah, sing tipna gede. Ayo nama abi heula nya Nya atuh. salamna ke abi heula yeuh Mangga, titip salam yeuh kalau kahiji Bang Ocen halo Bang Ocen titip ini salam kalau istri anu kahiji Emang saya tadi hiji oh hiji jadi hiji tuh gitu. istri anu kahiji tercinta pisan Masya Allah. istri teh dua di bumi teh Oh gitu. kan pan istri Nah, istri yang budak anu istri Oh nya. nya jadi kan istri teh dua Laras, mau laras. dengan teu Laras. balik itu malah beres ulang terus kelar ya tuh jadi istri teh dua dan teh kurang kali istri hiji istri tangga hiji istri pamoga kurang kali pamoga hiji jadi tilu sadaya teh opat jadi salam ka istri ka hiji abi kurang kali ini istri kurang kali pamoga abi ajeun tatangga abi salam ka sadayana salam lah I love you full lah sok berat Bisa pokoknya mah abi mah sami we mah salamna ka hiji kapun bojo boga leutik boga aduh mah kagungan kieu-kieu ya karek apa harus apa mas punya ono enggak apa ayo budak aduh banyak budak leutik budak aneh ieu karena syukur iya terus salamna ka bojo halo kalau bojo teras orang kali abi oge mah kalau orang lainnya di paling sareng ka ibu Rama ka rencang sadayana anu pecinta ieu talk show sobat sobat aheng sobat lagu yang nama di Mukbe baraya aheng baraya yang undang bayaran bener lanjutkeun rencangna damel pokona mah sadayana teras kamurang kali saya kan rencangan teh syukur kemudian rencangan damel dan rencangan nganggur aya teu kan sebenarnya damel nganggur heula meureun nya kemarin kurang nganggur hari bener ke video kahiji geuning anu curik teh hancur itu wah kasugan teh lada cengeng kan teh aduh jadi teringatkan cerita teh bang terusnya salam mewek geuning bener nontonnya orang kali sadayana anu kesarakola cenah aya teh mah nah kan dilibur oh diliburkeun minggu kan geus kamari libur mah anu sakola deui di rumah teh pokoan gitu kan di rumah tapi leutik enggak bilang leutik pokoknya kieu kasadayana we lah aya di muka bumi ini sadayana sing sararehat sadayana sing sarejeki sing pokoknya mah saya we ya bakanya ya saya nama karena nama ieu abi teh tadi nama ieu terakhir teh naon mah nya beres we nama kesimpulanna naon teh dina acara ngobrol teh nya mangga asna naon ieu teh pokona mah urang simpulkeun we aya di acara ieu teh keun di tali pamuk pokona mah ieu dina acara ieu teh nya kesimpulanna teh mah ya hiji non kesimpulan mah buku ya pokona mah sampul nya eta we yang ka tadi sadaya yang pertama
virus corona ya. Virus corona itu insya Allah mau menyerang orang-orang yang tidak mampu. Oh, tidak mau keluar negeri orang yang tidak mampu. Lalu orang mampu keluar negeri saya di dia. oh ya, insya Allah pernah mau menyerang ke orang Indonesia. Amin amin. Orang Sunda mampu semua. Sama kurang fisik nah oke pusampu lampu lalap segala rejo pokoknya mah mau kena muka dua harus heula aja ya ada orang sudah mau makan kena virus corona paling itu asam urat asam urat bisul terus nantinya senang insya Allah mau kena kekurangan ada kekenaan virus corona mau ya keras nomor dua kesimpulan ya tips-tips yang tadinya kayak tips radio tips-tips yang tadi jaga kesehatan jaga kesehatan kebersihan di rumah sapuan sampai artinya cepet ya banyak cuci ya semua cuci lah nyusul keras usia oke kudu sholat 5 waktu ya kalau itu lah ya tipe-nya kesimpulan lama sadaya nama pokok nama syarat sadaya amin pokoknya menjaga kesehatan iya jaga kebersihan iya nama yuk mang kurang tutup wae ya kan supados ieu lah raos pisan nya begituna sadayana baraya singkuring iya talk show iya talk show mudah-mudahan aheng TV nah aheng TV Pak Aceh Bang Kucing terus berjaya amin ya, terus berjaya terus lima kami berdua undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baraya-baraya sadayana di antos pisannya kritik jeung saran-sarana oke ulah bilang komen subscribe yuk like oke Bobodoran urang Sunda gogonjakan jeung babaturan ulah sedih ulah cerik ulah galau mending oge lalajo ieu talk show